Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Rahmah Ramdaniati Putri, abdi di kelas 12 bahasa. Arek ngaresensi buku Kandagan Jilid 3 tahun citakan kedua tahun 2011. Nu nyusunna Dadang Durahman jeung Tatang Sumarsono. Di dieu abdi rek nyaritakeun tentang carpon anu judulna Gantina. Karya Nila Naryani. Nyaritakeun tentang Cenunung jeung Kang Dahlan anu teu gaduh katurunan. Cenunung jeung Kang Dahlan teh can dibere turunan salama 1 tahun. Tuluy nepungan kana dokter. Pas diperiksa teh Cenunung teh aya gangguan dina organ reproduksina. Lantaran Cenunung boga rasa bersalah nu besar, Cenunung teh nyari alasan rek nyeraikeun Kang Dahlan. Cina Kang Dahlan teu berlarut-larut dina kasedihan salama-lamana sabab teu boga katurunan tea. Salama 3 tahun hirup nyorangan, Cenunung teh dibere salama 3 tahun ngaliwatan Cenining nyaeta adikna Cenunung. Cenunung teh dibere anak basa eta teh basa Cenining ngalahirkeun. Cenining teh hayang Cenunung anu mere namana. Cenunung teh ngambere namana anak eta teh Gantina sabab Gantina eta teh sabagai gantina ti budakna nu teu bisa ngalahirkeun. Cenah ceuk Cenunung teh ua teu bisa katurunan tapi ua boga gantina nyaeta gantina teh baharga pisan, lain sabatas cinta ua ka dulur tapi jiga cinta ibu ka anak. Soalna Cenunung teu bisa ngabere cinta deui lain mun teu ka gantina. Cerpon kadua nyaritakeun tentang Wilujeng Wengi Bu Siska nu tina Risnawati. Nyaritakeun tentang Bu Siska istrina Kang Danu. Pasangan ieu teh geus 17 tahun bersama. Aya bebedana tina pasangan ieu nyaeta agamana nu beda. Caritana basa Kang Danu keur gawe di Ambon. Bu Siska teh karek cle gawe di kantor swasta anu padeukeut jeung kantorna Kang Danu. Tuluyna Kang Danu teh betah di lemburna Bu Siska. Soalna lembur Bu Siska teh geus loba muslimna, rukna rukun. Basa usum Natal, umat muslim ngabantu meriahkeun Natal. Sabalikna basa keur hari raya muslim, umat Kristen ge osok ngabantu. Bu Siska jeung Kang Danu teh boga anak namina Alin. Ti leutik geus dididik Islam ku bapakna sesuai jeung kasapakatan. Basa eta aya kajadian Ambon berdarah. Saprak kajadian Ambon berdarah, hirup umat agama nu beda teh jadi teu tenang. Ayeuna teh masyarakat teh loba kanu curiga. Sabab eta Kang Danu teh milih pulang ka bumina sareng orang tuana. Ngan di lemburna Kang Danu teh taya nu beda agama. Jadi Bu Siska teh ngarasa jiga hiji-hijina nu beda. Basa Alin aktif di Irma, Bu Siska ge osok ngabantuan budak-budakna. Misalna mun aya kagiatan ngaji, Bu Siska osok ngasihan makanan keur barudak. Mun misalna Ramadan, basa hari rayana oge Bu Siska osok bikin masakan keur kaluargana. Sok ikut silaturahmi oge jeung kaluargana nu lain. Basa ngadeketkeun kana Natal, Bu Siska teh ngarasa hari raya teh sepi. 2 minggu saprek Natal teh biasana Kang Danu jeung Alin teh sok ngabantuan Bu Siska siap-siap jiga meser pohon Natal, nyiapkeun makanan jeung lain-lain. Tapi ieu
cicing-cicing. Jadi jika nu ngarayakeun soalna ngan Bu Siska hiji-hijina umat non muslim di ditu. Basa malam Bu Siska teh ngan saukur ngarayakeun makan jeung suamina nyaeta Kang Danu. Basa rek makan aya nu ngetokan pintu nyaeta Alin jeung barudak Irma. Alin jeung barudak nu sajen teh nganyupraiskeun ka Bu Siska. Basa keur makan teh aya nu ngatrok panto sabari ngucapkeun wilujeng wengi Bu Siska. Bu Siska teh langsung keluar. Pas ditinggal teh eta teh Alin jeung barudak Irma nu mawa kado. Bu Siska teh molohok meskipun eueuh lagu Natal, eueuh pohonna, tapi Bu Siska teh bunga lantaran diucapkeun ka barudak sakampung sareng anak-anak Irma nu biasana ku Bu Siska bantuan. Bu Siska teh ngarasa eta teh Natal pangindahna salama hirup. Natal eta teh jadi Natal pangindahna keur Bu Siska. Cerpon katilu nyaeta tentang lukisan hujan karya Nazarudin Azhar nugas internasional. Dicaritakeun dina sahiji waktu basa Anisa nuju di imahna sabari ngenang foto Rahman anu ditempel dina dinding. Aya telepon dina Kang Hadi. Kang Hadi teh rek nanyakeun ka adaan Nisa ngan Nisa teh aker mengenang Rahman suami. Di dieu genti deui caritana nyaritakeun tentang kejadian Kang Hadi dina imahna. Basa eta teh Kang Hadi teh keur di dapur keur nginyuh kopi, aya suara kotrak dina ruang kerjana. Sareng loba suara nu ngaganggu, padahal pas ditingali teh ditu teh eueuh sasaha. Hadi teh alak ilik sabaraha kali ngan pas ditingali teh eueuh sasaha. Basa eta pas dideketkeun teh aya jalma nu keur diuk di depan mesin tikna. Basa eta kaya anak keur ujan panto dikunci. Hadi teh bingung naha eta teh aya batur aya jelma bisa masuk ka dalam, padahal eta kaya gas kacida bangetna sabab pas ditinggal teh aya lalaki keur diuk depan mesin tikna. Dicaritakeun eta teh Rahman teh ngadatangan Hadi sabab Hadi teh keur nulis carita tentang Rahman. Di ditu teh Rahman teh carita ditambah sabari carita Rahman teh nyampaikeun ka Hadi. Ari Rahman teh hayang nyampaikeun pesan ka Anisa lewat Hadi. Hayang dihampura ku Anisa cenah. Sabab basa Rahman keur di luar negeri manehna teh lainna jadi musik. Sabab basa di luar negeri basa Rahman arek jadi musisi teh manehna teh Rahman rek minta hampura ka Anisa lantaran Rahman ngadua jeung Maya. Basa Rahman keur kerja di luar negeri. Cenah mah mun deket jeung Maya eta teh bisa lebih gampang jadi musisi na teh. Basa Maya ninggalkan Rahman kacida rujitna dina pikiran jeung hatena. Maya teh saukur ngahabisan botol bir. Beres eta Maya teh ngawartosan kualitas musikalisasi si Rahman teh leuwih rendah tibang Kang Hadi. Rahman teh mikir naon hartina ai kuring arek dikitu-kitu ku anjeunna mah yang mending ditinggalkeun, yang mending gesan. Basa mulangkeun mobil teh ngarayap. Basa mulangkeun mobil teh nyemprung ka jalan nu di Bandung. Eta teh sabari mapai jalan kadang ka tembong kadang henteu. Nepi aya suara ngabaledo kana sirah. Di ditu teh Rahman teh inget ka bumi akhirat. Pas diingat isukanna aya berita
Isukana aya berita dina koran nyaritakeun tentang Rahman Rahman musisi nugas internasional. Di dieu caritana beda pandangan deui. Basa hadi rek nyusul barudak ka lembur, hadi teh ngagunakeun angkot. Basa di angkot hadi teh papanggih jeung bapak-bapak anu keur maca koran. Hadi teh ngalenyap, ditelek-telek deui kalipatna bisi salah baca. Hadi teh nambut ka bapak eta. Hadi teh nambut koran kasih bapak eta, soalna bisi kalimat nu dibacana salah. Dina baritana Rahman musisi ngora anu leubet prestasi, tadi penting tilar dunia dina pudunan, jigana mobilna lolos rem, lebah pengkolan, mobilna tikusruk kana walungan. Kajadianna badak magrib, harita keneh Rahman dibawa ka rumah sakit. Di sabudeureun eta tempat. Lukisan hujan teh nyaritakeun tentang, jadi intina lukisan hujan teh nyaritakeun tentang Rahman anu jadi musisi, nu rek jadi musisi dengan impina Rahman teh rek jadi musisi ngan carana hayang cara intina carpon ieu teh nyaritakeun tentang penyesalan Rahman anu geus ngadua jeung Maya, ninggalkeun Anisa di imahna nu nungguan nu ikhlas kana Rahman.